artos teh janten masalah kanggo Gusti mah gitu teh janten masalahkeun gitu. Anu janten masalah teh upami urang utamakeun artos. Misalkan aya tamu di bumi, urang kedah ngaprioritaskeun nu mana? Hiji sisi misalkan upami misalkan tamuna dikantunkeun ke teraos kitu nya. Kumaha ka tamu ke janten pandangan teh janten benten ataupun misalkan dina padamelan ya aya tugas ti atasan. Urang teh kedah kumaha upami misalkan teu taat kana parentah atasan sieun aya kajantenan nanaon kana padamelan kana karir urang kitu nya. Sieun dinilai minus janten karir turun. Sedangkan oge aya nu langkung prioritas. Lengkah anu keur disorang dina kahirupan urang teu weleh aya panghalang hoream datang naraja tapi pikeun putra Gusti anu ngulik kitab suci nyeupkeun janji-janji Gusti mawa hasil anu pasti. Hayu urang leukeun tur satia dina ngaropea sagala rupa. Hayu urang leukeun tur satia ngalakonan pangersa rama. Harta di dunya memang peryogi, harta sawarga anu utami. Tahan dina sagala cocoba rarancang mantena pasti laksana. Lengkah anu keur disorang dina kahirupan urang teu weleh aya panghalang hoream datang naraja tapi pikeun putra Gusti anu ngulik kitab suci nyeupkeun janji-janji Gusti mawa hasil anu pasti. Hayu urang leukeun tur satia dina ngaropea sagala rupa. Hayu urang leukeun tur satia ngalakonan pangersa rama. Harta di dunya memang peryogi, harta sawarga anu utami. Tahan dina sagala cocoba rarancang mantena pasti laksana. Hiji kidung anu judulna Leukeun Tur Satia. Hatur nuhun teh Neng Kang Tikinya. Sampurasun pamiarsa sadayana pendak deui di Gentra Kahuripan anu dina danget ieu bade nyawalakeun hiji jejer nyaeta ulah lepat kana prioritas. Disarengan ku narasumber aya Pak Andris. Sampurasun Pak. Rampes Bapak. Sareng oge teh Neng Kang Dikinya urang sasarengan ngaguar ieu hiji jejer Pak. Ngawitan Pak ieu teh naon sih anu dimaksud prioritas numutkeun kana Alkitab teh? Ya. Upami
urang ngaos kitab suci. Parantos dikeluarkeun prioritas utami teh nyata sebenarnya kerajaan sawarga. Itunya. Urusan damai sejahtera Gusti anu marentahna. Ta eta anu marentah eta anu kadah janten prioritas utama dina kahirupan urang. Aya prioritas-prioritas anu sanesna. Tapi ieu nu kedah anu utama dina kulawarga atau napi sagala rupi ieu nu kedah anu kedah utama. Pan aya ayat anu nyebatkeun carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Allahnya, mana sagala rupina bakal ditambahkeun. Janten upami urang memprioritaskeun eta Gusti gitu. Sagala rupina ditambahkeun gitu. Janten prioritas utama itu nyata Gusti Yesus. Eta utamana. Urang kedah memprioritaskan ka eta. Dina keluarga urang kedah terang eta nu utami teh Yesus. Nah naon eta kerajaan surga teh saresna naon kerajaan Allah teh gitu. Kerajaan Allah teh nyata Allah anu janten rajana sanes urang anu berkuasa. Sanes urang anu janten prioritas. Sanes tapi kedah Gusti Yesus anu diutamakeun kanggo kabahagiaan. Sapertosna kieu pikeun kagorengan ngajarkeun ka urang kali oge supaya urang teh hirup seturut sareng paneda Gusti. Nurutkeun kana parentah-parentahna Gusti. Ieu kedah dieukeun dieceskeun ka keluarga. Janten prioritas utama urang aya di dinya kitu Pak saresna mah. Upami misalkan ningal ka zaman ayeuna nya kan anu segala rupi teh asa geura rancang nya padamelan anu padat kadang-kadang urang teh sok janten teh hot-hot kitu nya. Tapi patarasana teh nya ieu teh anu ku urang nuju di pidamel teh prioritas kanggo saha salaresna teh. Eta kanggo urang sanes kanggo saha Gusti mah teu janten masalah tanpa urang ge teu sawios-wios kitu nya. Tapi urang tanpa Gusti biasa. Kitu masalah. Gusti mah sanaos teu aya urang ge teu janten mas tetap Gusti kitu nya. Upami cai tanpa lauk masalah henteu kanggo cai. Henteu, tapi lauk ubut aya cai masalah henteu? Masalah. Pasti. Tanah tanpa tanaman masalah henteu bagi tanah? Dina lahan henteu. Tapi papelakan teu aya taneuna, teu aya tanahna, masalah henteu? Masalah. Janten eta pasaresna mah. Janten anu dipilampah ku urang unggal dinten teh nya anu padamelan nu padat nya istilahna mah urang didamel teh ti poek ka poek dieu teh saresamanya prioritas kanggo pribadi eta pami kitu mah nya. Sedangkan urang teh kan kedah kabagi kitu hate teh nya. Teu saukur kanggo pribadi tapi oge kanggo mantena kanggo Gusti ge kedah aya prioritas istilahna mah. Tapi kan kadang-kadang nya namina jalmi kitu nya tah eta sok aya hilapna, aya sibukna. Pokona mah sagala teh fokusna teh kana padamelan milari artos kumaha nyugemakeun kulawarga kitu kumaha nyugemakeun istri sareng mulang kalih anu di bumi tah kumaha upami sapertos kitu Pak. Saresna mah artos teu janten masalah kanggo Gusti mah kitu teu janten masalahkeun kitu. Anu janten masalah teh upami urang utamakeun artos. Urang ge saresna teu kedah ngudag-ngudag eta artos tapi ngudag-ngudag kekayaan atau sagala rupina teu kedah. Naon margina seueur kembang anu teu tiasa hirup dina usum halodo dipelake pararae. Sami kana kahirupan urang seueur jalmi-jalmi anu henteu bisa menahan diri atau napi teu tiasa hirup upami hirup susah. Tapi murid Gusti tiasa. Upami misalkan urang sibuk milarian artos tapi kanggo pelayanan. Eta kumaha upami kitu misalkan. Eta mah sae kanggo pelayanan mah kumargi urang seueur ngorbankeun kanggo pelayanan. Sampai ka istilahna mah
sampean ka dilu di mastaka-mastaka juga sampean tapi mohon kanggo pelayanan mah eta mah sae nya. Mohon. Pak, upami misalkan kenya orang teh sibuk milarian artos kanggo pelayanan tapi dugi ka ngahilapkeun tapi ngorbankeun keluarga di bumi. Oge ka diri pribadina kitu eta. Kumargi ku fokus kana pelayanan tapi dugi ka hilap kana diri sorangan oge hilap kana keluargana di bumi. Urang kalina isina eta kumaha upami sapertos kitu, Pak. Mohon tetap janten keluarga eta ge tetap prioritas sanes namanya. Urang ulah dugikeun ka dumeh urang ngiring ka Gusti, urang nelantarkeun keluarga. Eta teu tanggal waler, eta tanggal waler urang tetap janten tanggung jawab utama eta oge. Prioritas utama oge keluarga ulah diterbengkalai gitu nya eta terus urang dihijikeun. Dua menjadi satu itu tanggung jawab urang anu kedah ku urang dipelihara. Tapi tetap anu utamina prioritas utamana nyaeta kerajaan surga gitu. Nah, coba geura aos deui dina Matius genep anu 33 tadi parantos ka sakedika ieu kabuka tadi. Ku abi di aosnya. Upayakeun heula diri tunduk kana parentah jeung pangarsa Allah. Tah eta. Sagala keperluan maraneh mah tangtu kumantena dipaparin. Tah gitu. Janten teu kedah urang dumeh urang gering ka Gusti diperbengkalekan. Laras eta oge ku Gusti bakal di sagala rupina kaperyogian bade disayogikeun. Eta oge leres. Tapi tetap urang aya tanggal waler ulah melantarkan keluarga dumeh urang hayong ka puji ku Gusti. Puji Gusti bae teras-teraseun. Aya dua wanita dina kitab suci Marta sareng Maria. Mana anu ngadangukeun parentah Gusti, mana anu sibuk dina perkawis. Eta oge pan ku Gusti anu diieukeun anu dilereskeun memang anu calik sami-sami sareng Gusti. Nya kitu tapi tidak berarti anu hijina deui oge henteu tidak prioritas. Maksudna prioritaskeun anu sanesna. Janten masalah saras mah nganggo Gusti mah, tapi tetep anu utami nyata ngiring Gusti heula eta kerajaan anu kedah diutamikeun. Upami misalkan orang ninggal prioritas gitu nya, saha sih anu gaduh potensi ageng kanggo salah prioritas di upami orang dinasari dinten gitu. Tanapi istri, pamaget, bapak, ibu, murangkalihna atau saha gitu anu tiasa gaduh potensi ageng kanggo salah prioritas. Cobi di Lukas 12 ayat 20 sareng 20 hiji urang fokuskeun ka dinya geuranya tentang manawi perkawis eta hirup kekal kitu nya. Lukas 12 ayat 20 sareng 20 hiji. Tapi Allah ngadawuh ka manehna, nu burung, peuting ieu nyawa maneh rek dipundut. Kusaha engke dipimilikna eta dunya barana beunang ngumpulkeun pikeun sorangan teh. Yesus nutup pilahirna. Tah kitu jadina jelema beunghar keur sorangan bae sarta lampahna henteu sapagodos jeung pangarsa Allah teh. Tah kitu eta kita lalu mengejar padamelan memprioritaskan padamelan sareng menelantarkan salah sahiji tina prioritas. Tah satacan urang eta bongkar ayat eta anu saterasna cobi heula pangaoskeun dina Lukas 10 ayat 40 hiji anu 42. Aku abdi di aosnya. Ku Gusti diwaler, Marta, Marta, hidup ngariripuh maneh mikiran itu mikiran ieu. Ngan sarupa anu penting teh. Maria geus milih anu bener sarta eta moal aya nu nyokot deui. Tah Marta di ieu nah tadi disinggung dua wanita teh nya. Marta tos di ieu ku Gusti na dilereskeun sareng diluruskeun gitu. Ari padamelanna mah tetep sae eta oge, namun prioritasna peuetan nelpan nya kata. Benten sareng Maria eta mah prioritasna nyaeta Gusti Yesus. Pangitan upami dina keluarga mah kieu eta teh. Nya upami urang dinten Minggu urang kedah ka ibadah gitu. Tapi aya tamu di bumi, di lolompok,
urang tunda heula panginten ka tempat ibadah. Eta biasana mah anu kitu. Tah ieu panginten Marta modelna kitu nya. Tapi upama Maria utamikeun heula ka ibadah heula engke da tamu mah engke ge. Dasa ka ieu ka bujeng kitu Pak. Cenah kitu. Nah dina keluarga oge sami eta teh janten urang kali oge upami waktosna kanggo ka tempat ibadah utamikeun heula eta sanes aya rencanganna dongkap atau napi seorang bapak. Nah hiji bapak ulun bade dina dinten Minggon bade ibadah umpamana ka bade ka mun bade ibadah terus aya padamelanana anu di atasan kedah di damel eta tetep ibadah heula. Wartoskeun ka atasan kami bade ibadah heula gitu. Engke dapat ngertos eta oge upami dugikeun ke pemecatan itu sudah melanggar juga. Eta tanggal walot ti Gusti Yesus eta mah. Tah kitu Pak. Tah eta janten fokus urang teh kedah kana kehidupan kekal. Pak upami memangnya orang teh upami bade janten tokoh sapertos Maria teh abot sesah. Langkung gampil janten tokoh Marta. Sapertos tadi contoh upami misalkan aya tamu di bumi, urang kedah ngaprioritaskeun nu mana? Hiji sisi misalkan upami misalkan tamuna dikantunkeun ke teraos kitunya. Kumaha ka tamu ke janten pandangan teh janten benten atau tapi misalkan dina padamelan ya aya tugas ti atasan. Urang teh kedah kumaha upami misalkan teu taat kana parentah atasan sieun aya kajantenan nanaon kana padamelan kana karir urang kitunya. Sieun dinilai minus janten karir turun. Sedangkan oge aya nu langkung prioritas ti eta gitu kan. Tah kan yang namina jalmi manusia mah kan masih isa nama kasar keduniawian teh masih keneh langkung seueur dibanding anu salian ti eta gitu kan. Masih keneh ngutamakeun dunia seperti contoh tadinya. Pada malam yang di si bos gitu ya dari penting pisan keun ka gereja mah tiasa Minggon payun gitu. Nya sapertos tadi anu disebatkeun dina kitab suci oge pan sanesna mah aya prioritas anu kedah diprioritaskeun. Sapertos naon teh aya patarosan ti murid-murid Gusti nyaeta perkawis kami bade ngiring Gusti. Gitu. Tapi aya keluargana anu bade dimakamkeun anu dikurubkeun gitu. Prioritas eta murid keluarga. Tapi kanggo Gusti utamikeun heula Gusti. Tah kitu. Upami sapertos kitu teh tah irasi biasana panya urang teh ninggang kana lepat kana prioritas. Dina waktu iraha dina pas nuju kumaha sih biasana manusia teh lepat hilap kana prioritas. Biasana gitu. Biasana hilap kana prioritas teh upami urang nuju menakan kabingahan gitunya itu biasana mah gitu. Menakan proyek anu sakitu ahengna gitunya menakan naon kitu nah umeh ayeuna mah seueur geuning lawang-lawang kasuksesan teh mah aya lolongkrang teh geuningnya meuni araya wae gitu tah eta teh seueurna teh memprioritaskeun teh kana eta teh masih kene abe terhadap prioritas. Jadi masih kene eta aya utama da pilih kesempatan kita aya deui tah gitu. Engke tapi eta ge engke teh sanes atos kenging eta kesempatan apan eta teu tetep engke aya kesempatan anu sanesna deui eta ge udah kene ni ieu mah nilaina miliaran umpamina dikudag deui. Sos diudag eta engke aya deui tawisan ieu aya proyek age ieu mah pembuatan jalan tol ti Gede Bage ka Cilacap umpamina diudag deui wae eta we. Nah iraha anu bade anjeunna bade memprioritaskan prioritas teh iraha atuh kitu mah eta tos menyimpang. Eta tos menyimpang. Dan anu akhirna engkena ge teu aya memprioritaskan prioritas teh akhirna kitu memprioritaskan dirina akhirnya. Kitu engkena dan engkena teh bakal kadinya arahna eta teh. Panginten dina waktosnya eta gogodana anu agengnya kadang-kadang prioritas teh janten kaabaikeun teh. Sapertos tadi misalkan aya proyek teh eta kan lebetna kana gogoda. Gogodana kan ageng pisan upami urang hoyong ngajantenkeun Gusti teh prioritas. Semakin urang raket kuat ka hoyong urang ngaprioritaskeun Gusti ge semakin nanti
langkung ageng oge kan gogodana eta teh tak kumaha urang mancegeun hate urang ieu teh supados tiasa pancek dinu prioritasna gitu. Urang ulah nurut teuing karena kahayang. Ya. Upami lauk anu tereh gede mah teh anu ngalawan arus, Pak. Ya oge dina perkawis kahirupan urang oge kahayang urang mah sok dilawan gitu. Tah, karena aya pekerjaan atanapi padamelan Gusti Isa dina kahirupan urang. Engkena jadina. Tapi urang teu memprioritaskan ke kerajaan Gusti itu ya. Eta Gusti seakan-akan gitu seolah-olah ya angkat tangan lah gitu. Tapi angkat tangan resma diantep henteu eta oge. Dan teu maksakeun saresma Gusti itu. Tapi ya udah akhirnya kedah kumaha kayak gitu. Janten utami mah tetep aya prioritasna utami eta Pak gitu. Pak, abi beuteung laros. Mangga Bu. Naha seueur jalmi anu sulit atanapi sesah nangtoskeun anu prioritas. Nah bet sulit gitu nangtoskeun prioritas. Oh gitu. Tah eta patarosan Ibu anu sae pisan etanya. Cobi urang tinggal kang ngawalerna urang tinggal heula dina Siloka 18 anu ayat ka-20 hiji. Mangga saanu tiasa ngaos. Enggak ku abdi Pak kieu unggelna sabab hirup teh goreng ku omong hade ku omong. Balukar tina omongan urang nu nanggungna urang-urang keneh. Omongan urang anu nangtoskeun ternyata nya gitu. Janten urang teh kedah hati-hati dina ngucapkeun sagal rupi teh kitu nya kumargi ucapan teh tos aya kawasa ti Gusti kitu nya. Nya eta biasa nama upami urang kitu nya nyebatkeun eta sulit. Pasti sulit. Nah, ayeuna urang dipiwarang ku Gusti upamina ya Gusti ya. Pareuman eta lampu. Aduh, sulit. Sulit. Terus nyebatkeun sulit. Tapi upami urang ayeuna ngalengkah we kan diputerkeun. Pareum teu? Pareum. Berarti aya dina jero urang nyalira kitunya. Eta ngahambatna teh kitunya. Muhun, eta hampir dina jero urang keneh. Ayeuna kieu urang di piwarang angkat ka Mekar Asih. Tapi cek urang teh, hoream. Dugi ka Mekar Asih teu? Nah, hoream. Janten urang anu nangtukeun saresna mah tiasa ka dieu henteu teh. Urang ayeuna ka dieu, urang ge tiasa beralasan. Aduh, hoream masa ti isuk-isuk nepikeun ka peuting. Tong tertulis. Janten kumaha urang lah nyapanya. Urang dan segala sesuatu tercapai atanapi ka hontal henteu teh ku urang keneh, kumaha urang keneh. Cek urang teu bisa. Moal bisa. Padahal eta nu sederhana. Sederhana anu gampil gitunya, tapi pamitos dilebetna teu tiasa nyantos. Teu tiasa. Lajeng Pak, upami urang tos tiasa nangtukeun prioritas ya Pak nya. Di urang tos gaduh niat kanggo ngutamikeun prioritas urang. Manawi aya tips gitu Pak supados urang teh tiasa panceg dina prioritas urang anu tos leres. Kumaha Pak tipsna panginten? Eta anu tadi dina ayat carilah dahulu cenanya segala sesuatuna ditamikeun. Eta saresna mah eta teh hiji cara pikeun nangtukeun anu prioritas. Ditambihkeun sagala rupa name dicari, name dipilarian tah ditambihkeun. Komo atas dilaksanakeun gitu. Tah, ieu firman ti Gusti teh seueur jalmi anu abei. Seolah-olah itu teh buatan manusia atau anapi hiji rekayasa ti sabaraha jalmi anu ngautamikeun prioritas pribadinya gitu. Padahal eta teh saresna mah ngautamikeun Gusti teh eta teh hiji jalan kanggo urang tiasa dugi ka Gusti. Upami urang upami abdi ngahoyong ke ngiring kana kahoyong abdi gitu nya. Abdi moal aya di lebet Gusti. Da ditu ge sagarupi teu kirang-kirang teuing kitu nya. Tapi aya prioritasnya eta kerajaan surga teh gitu. Kerajaan surga cari name sagarupina. Sagala rupina, sagarupi teh sagarupi. Upami ninggal dina ayat mah da sarawi mah jelas sareng tegas nya. Sareng tegas.
Matius genep di ayat 3 teh janten ulah hariwang Ulah gitu hariwang. pilarian heula gitu kan parentana sareng pangarsa Allah. Oke segala rupina ditambikeun. Namun tak eta anu teu tiasa kapahaman ku sabagian jalmi Kedah namanya orang teh isa namanya tos jelas tegas di nama Matius genep ayat 3 gitu nya ulah hariwang da pasti segala rupina ditambikeun. Tapi kadang-kadang kasieun manusia jalmi teh aya we. Padahal percanten kana ayat ieu teh percanten pisan tapi aya we sisi nu alit teh aduh. Ieu aya job ieu aya proyek ieu aya tambihan tah. Kadang-kadang kitu, Pak. Bapak aya hiji deui patarasa. Ibu. Upami dina kahirupan sadidinten, kumaha urang tiasa uninga yen prioritas eta urang teh lepat atau nepi leres? Gitu. Da aya opat perkawis sanesna anu ku urang kedah di ajenan ya. Anu kahiji nyaeta andalkeun firman Gusti. Ngawitan ku sagarupina ku firman gitu. Anu kadua cobi urang ngadaptarkeun prioritas-prioritas teh naon wae, mana anu teu kalaksanakeun, mana anu teu acan. Catet gitunya. Tak ulun eta acan urang prioritaskeun anu parantos diprioritaskeun eta janten hiji catatan penting gitu. Atau anu katilu urang kedah ngalatih manah urang gitunya ketaatan ka Gusti Yesus. Eta ngajanten ketaatan kumaha upami urang teu taat ka Gusti bade taat ka saha gitunya tah eta kata anu kaopat biasakeun bade midamel sagala hal anu di parentahkeun atawa dipika hoyong ku Gusti eta diprioritaskeun. Pasti bakal menakan eta mana anu leres sareng mana anu teu. Hatur nuhun Pak Andris, mun oge teneng Kang Diki. Pamirsa sadayana seueur pisan kagiatan-kagiatan anu dipilampah ku urang, tapi eta sanes prioritas. Teges pisan dina Matius genep ayat 3 upayakeun heula diri tunduk kana parentah jeung pangarsa Allah. Sagala kaparluan maraneh mah tangtu kumantena dipaparin. Mugia ieu janten berkah kanggo urang sadaya. Hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan urang sadayana.